dan hidup disiksa ti perwaksa moal pae satungtung di jikiran gua mah jatra hirup udah ya gegel kris hancurkeun pahlawan amarta pae hidup hiji tidak naon beakeun ratusan pahlawan widodabelkan siraba perlu hancurkeun Catri dek bebeuh mun aya tamu omah bejakeun kuring keur sibuk dek ngajikiran anak jatra hirup jatra hirup kayan di Pasangrahan sepi ngadak-ngadak suasana keuman tuning ketir asa sing palulingkah bulu punu laut kidul kabeh pada katingali ngemat Paul kawas dina gambar laut nama teka tingali ngan ukul lapana semu biru ariret kapali kulon Cirebon Mayungan mek bae urang tanggung syari akang kapiukan jelek sagede gilini budak penek digalei muning coba naon ieu teh asa keuman teuing sagugurna jaya rata ngagelenceng sirahna deuleu tapi ieu nahap sore nepi ka keuman teuing da can peuting-peuting ting teh parung ngerang liar mijak celom giriwil ariam celom ngagiriwil mawa eupan rupa-rupa celom kurunyut lamunan celom sok ngurunyut plung kecemplung eupan telem kukumul amul-amulan kanur manteng jujur mah jeceng eta leungeun lempeng ai panon nemponu mani kop kah lauk mere dakareun mangga gerat uang keraraos ditanggung dedeieun mangga ulah isin eupan cangkilung ulau ukul dilangkung eupan papato lauk kalakah melok ku eupan coleng lauk teh kalah ngadelek lecom panon melek namul oncom lecom panon belek namul on lain panon belek tong sadenge-dengena lecom panon melek namul oncom naon belek kageuleuh-geuleuh atuh gua dewek lecom panon belek namul oncom lain panon melek namul oncom Sampurasun anjing kade jang hati-hati jang good aya tamu tadi undang kan aya sahabat duka kan
Ari agan di mana wae atuh. Batur berjuang suat siet di kakara temong. Nalingakeun ti kaluhuran. Nalingakeun ti kaangangan ti awang-awang. Nyaho nalika maneh menang panyecep ge nyaho aing. Lu itu nyaho ai batur menang panyecep mah. Aya sahabat kadeagan hati-hati. Ulah kaget teh jelema bagyakeun aing. Ayo. Dari Semarang, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Anu tukang anu bangetna berem bangetna siga cangcut butut la ilaha illallah ulah kaget kedatangan ulah ponggawa kabeh kadewa dia balat wah Jui Aduh asik Gusti dah Dibukan itu nu make kopiah Aya ustadnya nyawa trompet si anjing Karena irung nyebut trompet si gelo Hei nu make baju biru Nu make kopiah menang anyuk Nyawa ti mana saya jual menang anyuk ke teh Saha ngaran maneh ngaran kuring teh Ustad Jedawala wah anjing ngaku Ustad teu percaya anjing kadole tah yang dipercaya ku maneh aing hiji tanah maneh ngaku Ustad maka jeung akuana wah teu percaya anjing naha manya aya Ustad kopiahna belel tong ditempotina kopiah hate nu bersih teu percaya padole tah yang dipercaya ku maneh aing mah manya cing aya ustad irungna panjang naon hubunganana sia teh ustad jeung irung kumaha lamun maneh kumaha salatna anjing lamun maneh sujud eta irung ngagedukan na ubin anjing nu penting mah jampe nu bener niat nu hade nu penting mah jampe nawe nu bener niat nu alus teu percaya padole tah yang dipercaya ku maneh aing mah hiji tanda maneh ngaku ustad sok nanyakeun aing sok ai rukun Islam saberiji sia yeuh di mana-mana ge rukun Islam aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 bunga haji mun kawasa di jalanan naon ai munga haji mun kawasa di jalanan teh boga duit awakna sehat ini urang teh ka ditu ka Mekah di ditu urang teh ngadon tawaf sa'i maledog jumroh montong maledog mitoha da lain maledogeun sia haji goblok maledog mitoha gitu jadi rukun Islam teh yakin 5 yakin kuring mah 5 dah bohong aku Islam teh anjing nah bohong ya rukun Islam teh lain 5 tapi genep tah mimiti gelo ya
genep di mana genep naon nu kagenep aya nu kagenep teh balik deui ka lemurna nah pek sia na lamun maneh rukun islaman 5 beureun mah teh geus ini teh di ditu teu balik-balik dek naon di ditu baraya teu boga gawe eueuh hayang maot maneh di Mekah kabeh ge nu ini teh balik deui jadi rukun Islam nu kagenep teh balik deui sia oh gitu heeh lamun kitu mah mun kukuring bisa ditambahkan jadi 7 jeung naon kana kapal nah nasi lain balik teh kana ojek gitu da kudu kana kapal meureun aya beuki lieur jeung si anjing ieu mah sia lieur maneh nu ngalir ke nyaho pa di rukun Islam di mana-mana ge 5 aya nah kana genep kana 7 anjing amek euy gelo euy sok tatarucingan anjing sok hayam rintit dongeng ka langit ganas jauh-jauh nanyakeun hayam karena ganas balik anjing jauh-jauh nanyakeun hayam ngajawab ganas sok jawab heuh naon atuh heuh tempo we ku si hayam rintit dongeng ka langit naon maksudna beuteut tongengan da inget teh nyaho teh si goblok nah ngalieureun eta mah lain nitah goblok ditarucing nya mah budak leutik ngamai pujit jarum tuh beuki jauh nanyakeun budak jawab jarum naon atuh sia teh ubaran anjing karunya sia teh eta mah lain tarucing goblok nitah teh sia teh katipu anjing awas ya ku aing diurekan boolna sia anjing maneh diurekan ku aing boolna sia ih anjing sieun aing panganding eta urak teh aya luluhitan deuleu bus kana bool maneh didudut hese saya kumaha sia cara ngaluarkeunana sieun anjing aing aduh hei Gusti kumaha teuing deng ih anjing sieun ge maneh nyaho nu make kopea cara ngaluarkeun eta urek dina liang bool nya bisa atuh kumaha carana maneh teh nae kana tangkal kalapa terus tabeungkeutkeun eta tungtung urek teh talina teh kana barang bang terus maneh ngajelang tina barang bang ka handap kacabut jeung pujit-pujit na amay-amayan anjing goblok sieun anjing ih barara ide anjing sieun aya kudu kitu mah waduh anjing oleh ngatut anjing aya maut na ulo maning ayang ai naon cenah aya maut na ulo migalang ai naon oleh ka teuing aya na maut na ulo maning migalang ai naon cenah teuing bisi maneh hayang nyaho aya jelema beungeutna beureum siga liang tai waduh si goblok anjing elaeun anjing amekeun andep anjing ngaeul mah atuh anjing andep sina nafsu sina aya lemah anjing ilungna anyang aon udah au amon anjing tah eta mah nyaho aing aya jelema irungna panjang siga ceu amon amanggi anjing euy kapanggih anjing euy siane alan anjing orang dewek cepot oleng alan entot anjing lain entot cepot teh ane alan anjing kuring dawala anjing eueuh oleng naon anak awala anjing ane alan nakong anjing anjing eueuh oleng naon aleng anjing paduli syak goreng patut anjing anjing ngobok alak anjing dia sama alak anjing
sia teh ngahina ka batur aya si lain saha ngaran saha maneh ngaran ngaran aing Olihin oh Solihin aing anjing Olihin ke Solihin aing alan aing Olihin oh Mahmudin aing alan aing Olihin oh Nasihin aing anjing alan aing Olihin saha sia teh Agus nah eta anjing mun jauh si teh tina Solihin kana Agus ah dang ieu anjing tingah aneh lieuleun obong nu penting mah lieureun goblok lieur batur Gatot Kaca bunda apa geus apal aing barisan ti mana eta dina dadana ke eta plat bandara kitu mah pancuran emas nuhun aya apal ka mana si akhir kaulah ti pasukan pancuran emas dek ngadendam dek ngancurkeun Pandawa dina ieu waktu ning lem juga ayam pelung ning manya ngageram siga ayam pelung meni jauh obok anjing lem higa dedeh diinihan lem pelem eta mah sia teh pelem dedeh meni jauh pelem lamun sampean aya paniatan dek ngancurkeun Pandawa Gatot Kaca salah kurah tamtama Bintara Pepenteng Amarta luar tina Bratayuda anjeun geus wani ngancurkeun pasangrahan di luar Bratayuda kaula anu baris mareskeun ieu pasoalan nungguan poe isuk tapi anjeun dina poe ieu ngayakeun serangan nganung harti anjeun hayang paeh aya urang pada opobek jalan pasti jeung aing Gengkel Gatot Kaca keluar anak muda hantor anjing ngeungeutane oleh ngatut anjing peduli dah sia kitu kasep aneh mah indung aneh mah indung nage onon anjing aduh si goblok ke aing nyebut indung aing bonon anjing indung aneh teh onon anjing ulang ciloke mana karep we sia teh Uma ngomong wae sia beres sana lamarkan marlayuan laman tilungan ulang layan ya bener terus ngangsek aing teh bekas sia teh rujit ari aing ka sia resep itu dan henteu nyo gado anjing lamun si lain hayang dihargaan ngahargaan ka aing gelut patong pajauh kieu we dor moal sieun aing mah anjing mending ngebletung ieu anjing gelut jeung aing urang pahina-hina dihina amak eleh sok cia aing heula pe beakeun hinaan si lain beungeut maneh mah hinaeun anjing si goreng patut moal amak maneh teh conge jorok modal taina hideung maneh teh kanyutna burut nu matak leumpang na ngageang jorok modal anak bangsat sia teh anak jurig anjing amak teu henteu anjing teh hebat euy hebat anjing mentalna euy aduh maneh teh dulur cucunguk alokna toke lamun dinu gamelan mah sia teh gamelan beusi
bari jeung teh surup goreng patut anak generewo indung mana teh kuntilanak anakna bararotak tuyul amak tajing teu anjing teh hebat euy ampun sok maneheun ayeuna tah hebat ieu jelema mentana ieu deuh geus pok maneheun hina aing moal amak beungeut aing mah eueuh hinaeun waduh eueuh hinaeun cenah kieu aing ngahina tuh dipikir beuki kapikir si laing teh di Bandungan kukuring si laing teh gede hulu teu amak anjing nya moal amak dan can eta mah tuh kakarek pendahuluan aing mah anjing pendahuluanana peureuh kieu si anjing naon anu diagulkeun ku si laing naon anu dipake somong ku si laing da batur ge ka si laing teh geus alapaleun yen si laing gubragna ka alam dunya si laing teh lain bijil tina palawangan inung tapi si laing teh bijil tina liang bool amak teu anjing nuhun teu keun ante kumaha sajarahna inung si laing keur ngising kaheujeunkeun bijil maneh berarti sia teh katai teh lanceuk amak henteu anjing nyebut henteu tapi cari nakdak amak katana mangan anjeun eleh siki tomat siki cabe jeung tangkal genyer atawa kangkung anu napal dina waduk tak kasia teh tateh uwa anjing rajin boga dulur teh aing waduk wungkul amak henteu nuhun teu wah tadenge ku si laing indung si laing ngalahirkeun maneh indung si laing teh baheulana awewe baong nu disebut dongdon perek salome satu lobang rame-rame reuneuna ku si laing indung si laing teh lain ditumpakan ku lalaki tapi indung si laing teh ditumpakan ku bangkong jadi papa si laing teh bangkong korodok amak teu anjing amak anjing eleh lupa teh caca udah iya sama rapet siap dipacok wae wesap rasa wahap siap
di baledog kurang gaji ku aing. Ayo. Raget urut teh. Eueuh jelema jago bilang gaji ku aing. Rajet urut teh. Waduh. Beuheung narang sakit yuk. Haling wadia badan haling aing. Kampana. Widadakan. Ayo. Wong le penasaran kakim aku Iya. Wah. Yakin kasakten sampean denawa. Wah. Braja musik. Nepi karak-karak siga bedug gitu tuh. Sia tepi ka sebel. Oh, nah iya. Aduh. Nah, kaagan. Aya dengki siapa kaing. Nah, jadi kaagan anehnya kan. Da atosan ngaluar dia. Si goreng patut. Si teuyahan sia. Si rada gelo. Si gemul. Si beungeut teu nyari. Si make iket lap ti kotok. Beungeut beureum teu nyari. Si pegek. Si conge. Boga iket menang maok. Teu nyari sia. Teu nyari sia. Kudang sia pegek. Beungeut beureum teu uyahan. Kasaha. Teu nyaho ka aing goblok sia teh. Maka jeung kena iket nyaho teu make iket sia teh. Aduh. Alah puas agan ah. Keun bae diteungel ge asa ngalampiaskeun ka kesel we. Geus nepi. Geus tadi ge. Sokreng mana dek naon rek? Sokreng. Moal abdi mah moal ngadamel ulah moal. Moal kan. Oh, tetap bool kemana we. Hai silaing kemana karep. Teu pasamoan. Hai hitut bisa dibanamian dan teu. Ieu teh ke live streaming, naon hubunganan live jeung hitut? Teu bisa. Ayo AKB KDA. Kampana. Tenang muda. Antarira. Sirah Jayatra Tangamuk. Para pahlawan anu ngajaga pasangrahan rantu tangan diamuk ku Jayarata. Ayo im. Tulungan. Ayari di mana? Di perjuangan. Aya sirah wayah ieu. Lain anjeun teh geus paeh Jayarata. Jayarata. Bejakeun mana pamimpin Panama terus deui.
Mamang tulungan sesangka kuhariana pabeja guyur atuh dipasang rahan kabuluh itu dipasang rahan lan watangan aya sirah ngamuk sadayana para pahlawan amarta kawalahan ya sirah saya terasa ngamuk Jaya Trata iya beakeun kabeh montong hiji anak dong teka-teka bina-bina Jaya Trata iya menta jagona ti Pandawa mana Arjuna sangat padahal enggal hidup udang sabar Hanil aya hulu ngamuk dawara aya hulu ngamuk ka seksi perhuluan perhatosan ka seksi perhuluan anu merjogikeun hulu aya hulu ngamuk ya Gusti ilmu naon ngaranna ieu nu disebut rawe-rawe rontes malang-malang kutung lain rawe-rawe rontek goblok saja teh nyarita hayang tapi teu bakal nyaho teh ieu teh aji rawe rontek teh nepikeun ka tetemus ke peluru teu neura ku pakarang aji para pahlawan teu mempan cilaka akan wala aya hulu ngamuk akan kadangan aya hulu ngamuk Pak satu marat sepan satu mati bulu titip marat Jaya Trata Gatot Kaca juluk waktu ningang mangsa Pandawa kiwari aya dina kahancuran Jaya Trata tipak kena Braja Musi Braja Wisesa Braja Dela Braja Kala Braja Dela Braja Kala Sap Nenggala Narantaka Wes wow wah umpat kabar ayo aling raka petan atas urang ngajar Kakang Jaya Trata hirup deui atas
sanaos dipentangan ku supa senjata ke moal mempanai ieu aya nu ngagawean ya saha nu wayah ki barang gawe maksud akang aya nu ngagawean maksudna pasti di jikiran ieu kuramana begawan sempani akang apa yen begawan sempani teh kagungan aji suket sulanjana upami jalma boro-boro pisah mastaka sereng badan sanaos curugna wungkul bisa hirup deui tur bisa ngamangsa manusia aduh nyangakeun kedah kumaha moal aya nu tiasa ngaganggu iwati akang pribadi nyangakeun antos we sampean ngantos kabar ti akang cepot abdi ulang kali atuh lompat teh mereka bina-bina teh ditajong kana kancah ditajong kana bakakak ulah maksud kumaha wayahna maneh sida sigare milu maksud urang ganggu ieu Jayadrata ngamuk sirahna wungkul yakin ieu teh aya nu ngagawean pasti ramana Jayadrata taya lian begawan sempani anu ngajikiran tuturkeun urang ganggu bareng teu malah likir mah kitu tuturkeun aya mare ongkos henteu na memangna kudu make kumaha da kudu zaman Grab ayeuna mah cu sok berjuang lain kana piduit keune sanepi nah teu kumaha atuh sanepi kamal ngageang kocapa wontening di Padepokan Pancuran Mas begawan sempani nuju jikir bari tapak jikirna kasumpingan Batra Kresna dilemok dengan naros yakin khusyuk karena jikirna begawan sempani pukul we anjeunna maklahnya kana jikir aden pamingkas sapi kuanci pangga kadalinuga najan hate pokok mono diwadu anu marengan sampurasun Kanjeng Rama wal beunang dihalangan tanaw sampurasun sepuh kasepuhan Kanjeng Rama begawan sempani hirup Jayadrata mati hirup Jayadrata mati hirup Jayadrata mati hirup ganggu pot hirup goblok hirup nu wiridan tong separi teungeul atuh kesal udah gado di teungeul hirup Jayadrata mati hirup mati hirup nya heueuh hirup mati hirup wayah kieu hirup kausap hirup naon ai maneh atuh jugane hebat lan
kabingung kalangkung punten tenan naon da wala jingga nguhiling da wala hirup paeh hirup Jayadrata paeh hirup 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 paeh hirup mati hirup hirup Jayadrata mati hirup hirup Jayadrata hirup nuhun Jayadrata hirup nuhun hirup hirup mati hirup mati hirup mati hirup hirupnya hirup 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 bau anjing hirup hirup lebakok curi dan itu tanah nah meni eueuh wiwaha sia teh itu teh kolot kesal tuh lain hirup 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 modar anjing hirup modar anjing hirup hirup tong dicekek gareng teu daek bung kemot nyarita wae Jayadrata modar hirup 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 nuhun gareng hirup paeh hirup modar hirup 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 nu aing hirup nu maneh komo hirup 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 Jayadrata hirup 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 tong dibekam bareng sesah kan ulah kaget kasumpingan kaula sepuh
sastra jinga abdi kulan da bala abdi kulan garek abdi kulan yakin ieu kasepuhan Rama Begawan Sempani keukeuh peuteuh teu tiasa diganggu hirup nah pira nu kieu atuh hirup 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 pae hirup pae hirup Jayadrata pae hirup bau jigong hirup nah ayo maneh itu hirup hirup punten kan punten sanes kirang sopan punten kan hirup hirup lain ngalanger biasana sok lieureun ku sinjang abdi mah hirup hirup hangseur hirup hirup aduh temempan hese sarung hirup lada hirup Jayadrata mati hirup hirup mati hirup hirup mati hirup 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 geus dawana Batara Kresna emut dina lalampahan kumpina nalika Arjuna ngaku talukna ka Batara Kresna teh dumeh Batara Kresna tiasa lebat kana liang Kresna tiasa lebat kana keni didinya Arjuna ngaku guru ngaku lanceuk lahir batin kitu emutana setiap aya paham anu muka Kresna tiasa lebat diganggu pangucapna ieu Begawan Sempani Jatra hirup barang nyebat Jatra bahamna kabuka Kresna lebet saksanaos liangna saageng jarum Jatra mati Jatra nuhun sepuh licik Kresna Ampura Jatra kaula geus ngedakeun maneh pae hirup anu ngabekok ka aing lain kuring tuh sudah wala nempi ka eueuh wah ka kolot aya urusan itu dihaja dikumahakeun dek pamit ya abdi bade wangsul heuh jing salam ka bapa maneh salaman atuh aduh si goblok batu ali dicabut awas ya punten dapur lancek mah kitu adatna punten abdi ge tadi kumawantun ngabekok dan dipiwarang si cepot eta teh demi Allah sumpahna oge nuhun da wala iwati maneh anak Semar anu soleh nuhun ieu keur jajan tong harepkeun bae ridho bae teu milu ge ridho sae atuh nuhun atuh sepuh heupeuk Ampura Jatra eleh ayeuna keun di mana aya waktu dek ngajadikeun aing bang jajakalana awas ulang-ulang pandawa saha numikeun anak aing paeh Haji Mama ya Bima
jari teng merana lah ya. Mana una antara antara oh Jagong naningkana matur nuwun. Nah, di tanggal jagong. Masa jagong naningkana ai jagong teh diuk. Sugan aing di tanggal jagong. Jagong naningkana sugan teh jagong na di geuning bawang ge geus eueuh. Boro-boro jagong bawangnya geus eueuh. Anaha apa kakang kujalideng Jayadrata ngamuk moal aya nu bisa ngelasan pati Jayadrata lintang teu sampean. Numutkeun dina sajarah pawayangan kapungkur nalika Jayadrata teh diciptakeun tina pamungkus alira. Disoekeun ku tuang ibu Bibi Kunti Nalibrata. Jadi dua anu hiji melesat ka alas mertani kiwari janten pusaka salongsong baja anu kadua panyoekanana teh ragrag di pancuran mas didikiran jadi Jayadrata pamungkus salira daya deui nu bakal tiasa mateni Jayadrata lintang ti sampean mundur 3 langkah mundur selangkah 3 langkah mundur 2 langkah 3 langkah 2 langkah asa ingat aing ya mundur selangkah mundur 2 langkah lalu aku balik kanan mengambil langkah 1000 lagu Darso asa wau mundur selangkah mundur hiji sakali hiji sakacamatan kaliwatan sok kada saksi ya ayo dinasti yang domampara Arya Bima mundur 2 langkah mundur 3 langkah ngajejek ieu mastaka Jayadrata mate sapa darita dugikeun ka amlos kana taneuh nu mawi jaga di museum Karang Pecanden dina lalampahan Parikesit di museumna para pahlawan anu nyorang Bratayuda bangke nu pang jiji-jijina Iwati Jayadrata. Iya margi amlos karimun ku taneuh sareng keusih nu masing pati tumekaning pelayakan Kakang Semar mangga kantun resti pasang rahara 2 tangan gampana tagening tutug ya carios duge kali waktosna hapunten samudaya kalepatan nyangakeun saberang sadayan lebat ka cabe mah sampe nyangakeun hatur lumayan lebat ka sae mah henteu sae awon parantos ka uninga bobo sapanon carang sapakan kacaletot omong ti soledat letah ne hapunten rombongan MPP munggul pemenang putra amit mundur amit mungkur amit kasadaya nu aya hapunten tina sagarupi kakirangan sareng kalepatan maklum manusia mata walehkeun ku owah sareng gingsirnya ujang dina raraga ruat bumi ieu desa Tanggung Sari Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dina wengi ieu alhamdulillah rengse mudah-mudahan sarengsena dihibur ku urang ieu masyarakat desa
tanggung sari sing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Atuh ieu carios pagelaran wayang teh nyata langsung live streaming anu channel YouTube-na Agung Indah Vision. Mudah-mudahan jaya saralamina sakali jaya tetap jaya di Jomantara. Urang tutup ku kemang pitik kersedeng anyar mekaran ti Nebaran Sari Merdeka.